Assalamualaikum, sampurasun baraya. Kalaresan dan dinten bingun ieu sadaya keluargi ngarumpul. Nya siksa naos teh sadaya oge tapi alhamdulillah regreg raosna. Tos janten kebiasaan pami di lembur abdi, khususnya keluarga abdi. Pami di ngarumpul teh sok diacarakeun liliwetan. Sareng naon wae rencangan anu penting mah tiasa teruang ngarumpul dina daun cau. Supados tuana langkung mirasa oge ponyo, sadaya sepakat palain uang liwatna di kebon anu teu tebih ti pilemburan. Saliat ngaraoskeun tuang anu nikmat etang-etang mangrupikeun nepakuran diri yen urang teh kacida bingehna tiasa lahir di desa. Kaendahan alam anu tos nyampak anu tos dipaparinkeun ku pangeran kedah pisan urang nyukuri ku cara miara jeung ngajaga. Sagurat kodrat ngagaris dina tetes tulis mangka nyangkaruk cangkingan keyakinan kalayan pancak dina kakiatan iman wireh mung kakawasaan manterna nu mibuktos kana segala rupaning kajantenan kayaan alam. Deui kana liwat. Alhamdulillah najan sederhana tapi